paring geuleuh paring gredet kalaleki anu nyapirakeun pagawean awewe. Hello, awewe teh ripuh gaweana nonstop 24 jam. Awewe mah ngurus budaknya, ngurus keluarga, ngurus imah. Awewe mah usaha bisa nangan duit. Apalin tuh ibu-ibu zaman now mah usaha online anu kana apal dunia maya oge nama geus cara geus paling teu anu boga motor hayang ngagojek, hayang ngagrab, bener tuh. Anu pinter kana masak dagang bacil, dagang seblak, dagang cimona, wayu mah ngurus imah ongko. Lalaki ni kungina kitunya umumna teh ai ibu di bumi teh naon we, ai mama di bumi teh naon, ai mama di imah teh naon we. Hello, awewe teh capek bener tuh. Kayak teh sunoloh ke mah barekeun anu gedes nanti sayang. Heh, lalaki, awewe mah teh kudu diditah. Bener teh Bu. Awewe mah hidung sorangan datang salaki pandaharkeun cianetna tuangeunna naon nanya. Hoyong ibak pandaharkeun cianetna sing penting mah abus angin teh nya. Tebung rokan. Awewe mah teh kudu dititah si semenna mah hidung sorangan teh jiga lalaki. Pagawean awewe teh ih awewe mah paling capek bener teh. Jadi pagawean awewe mah tanggeus-anggeus.